jujur puisi salah ya aja omongan kayak itu ayam kita terima jujur pada dipasih itu semua ngomong kayak gitu kan dulu jadi jawab ulah asup kami bahaya ya runtuh kayak imah sok nyari aku udah mau sakit butos kekayaan tuh aku main kaget mengirakan ningali tetaya ingkang sampun praka
Ya, ayo disuguhan ganyol, mau seneng, kamu beri atas. Nggak haturkan semakaturan rawuh nun. Nuhun, nggak haturkan semakaturan rawuh siapa udah? Syukur. di abdi ge Kapan sih Garen? Biasa si Garen teh kulan tos gila nama tos muka bengkel. Cara nggak jualan bensin 2 tak. Syukur doi. Kudu naik usaha itu. Tapi teh saudara-saudara teh. Ieu teh aya pikir salena omi teh nun amui ujang cing atuh aya naon teh jang. Tuh aya nu galinggem bae. Sareng we 400 leubeut bade. antong kita ngaliweukeun Nah, hina teh tong cara teh di ditu mah anggur Grup. Anggur sing aya di pusieun teh ieu. aswata mah tolong saware di luar syukur man kula kieu itu saperkara mah hayang pagi ka dieu teh kadua perkarana nya kitu teh asuh bisita apa di negara asing lain teh leuwih riweuh nu mata pasang atuh di dieu TV boga teh lumayan ada informasi Wah, kapumpur oge sih aya nu masihan TV teh berwarna. Di Bali teh mau ulah. Gua aya geuning di tukang ngajualan TV teh. Ciri TV teh urang teh. Jika ieu sana ngajualan geuning akad teh ngajualan. Dis tong cekcok lah. Kieu ieu mah kaulah teh kautus nu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja Jauh di juk-juk anggang di teang. tina purunan ngaduduk tina sajakan ngakeang di dasar ngaganlang ya eta menang pancing kaulah kapatok jadi raja hari sabak sang Narendra Prabu Duryodana teh nyaeta narima orasi di masyarakat dina orasi namenta supaya walungan Yamuna ulah nepi ka saat ayeuna teh cingkara lepek jelema teh Semar Buheuh Cai walungan Yamuna anu ngabuara ka walungan Gangga teh saat sedengkeun areta walungan Yamuna teh nyaeta kusirna teh ti Talaga Arum aya Talaga Arum teh saat nya puguh ka walungan kahilirna teh saat si horeng si mana horeng eta sirasaina teh teu bijil deui cai Gementa kaitu jeung kadir paranormal dukun lepus paraji teu mati kumaha carana sangkan eta siracai bijil deui menang beja tidur jama tidur menang dipercaya ti jama nu menang dipercaya
bisa biji eta cair tina sirah cair tapi kudu minta tolong ka Semar dakwah sakit wajah nama hayang sabaraha juta diburuhan sangkan eta sirah cair keluar teh cair dakwah sakit pancuran talaga arum teh ayeuna geus meunang jelema cing kalalepat di negara Astina kuasa kitu eta talaga arum teh ayeuna geus sahat kahilirna parahu-parahu ayeuna geus parinah ka darat geus noletrak jadi eta sirah caina teh cenah mana ai sirah cai teh pusirna teh ti perbatasan negara Pringgandani belah kidul tapi eta cai bakal ngecor deui tapi Semar Badranaya nyaeta anu kudu bisa ngocorkeun deui na sabab eta mah jelema cenah Semar teh luhur tah eta jelema bisa sasadungna ka karuhun-karuhun aya di dinya sabab wawuh jeung dedemit nu aya di dinya Sugan jeung Sugan Semar bisa nulungan dia cai dari pacar deui. Jadi pancuran talaga arum teh ayeuna geus teu ngocor geus menek. Dina sirah caina aya nu nyocok. Wah sakitu minta tulungan ieu. Tulungan. Hayang sabaraha maneh dibere duit. Bayar we mah. Tulungan mah. Kudu kumaha da sidik Semar teh geus kasawar dukun jeung. Bener. Marukana bapak aing teh kuncen we ye. Kamari ge neguh Jerman jeung Spanyol salah. Iya. Ceng, minta tulungan, sok. Ieu teh keur kahirupan masyarakat negara, keur kahuripan sararea. Kumaha cara jeung katantuanana eta mah lamun sasajen naon anu kudu nyadiakeun. Lamun menyan naon da mawa ieu menyan Arab oge apel Arab, apel jin. Madat aya. Apa aja madat? Naon? Angin nu keluar tina bujur teh madat. Medut atuh teh medut. Tulungan mah. Wayahna ulah tadi tulungan. Cok cenah mah kudu diruat ku Semar. Cok. Aduh ayangan. Ujang hidup kajaring ngimpi-ngimpi asal di singawi tiasa ngocor deui eta sirakan. Kami bodoh balelo teu aya kajaho, hirup teu bodoh-bodoh acan di singawi. Para lulman disuhurkeun hapunten disejat. Panuhun ulah jadi penuh da puguh di singawi teu teuing. Kedah kumaha carana kalayan sanes ahli ngakam kitu kawangun. Sarwakeun kajana papanawa jeung kapurawa. Ulah dek topi aja di jelema. Ulah diwilah-wilapan maneh teh di negara aslina berangkat baheula. Memeh bunga negara teh. Memeh bunga negara amarta Panawa teh di mana ada kulawarga aslina. Tina eta karimuhan teh ayeuna naretelan. Da puguh BBM naek tiap-tiap negara oge naik.
Wah, lebih rusak, lebih parah di negara Cina mah, udara remo. Kacau. Malahan tindakan-tindakan anu anarkis. Anu temahna jadi pak tuding-tuding, iya salah, itu salah, patuduh-tuduh. Oh, solusi nggak bisa. Jom, tulungan mah, tulungan. Di mana tetap kusir ilmu na anu bisa mudah kendesai Semar anu nyaho unga paranormal tetap gitu nanti ahli biografi kita lupakan ya naon namun dia mau bapak bisa ngocorkan saya hebat tuh. Oh, pada pabi dia kayaknya main-mainan deh, tutungkusan deh, olahan pan batu roga nyarita buru tengah semar selain korai kadut ke ilmu, tuluman kayaknya air dewek bisa di mana? Nah, jauh sih. Jauh, kumaha lamun sasajen naon? Main saja yang dicoba, sapi genep mah. Nah, saya nipu. Minta ayam kempreng. Tong tarik teuing ayam naon, Pot? Ayam bodas. Oh, bisa ayam butuh ayam bodas teh naon? Itu gede-gede. Jep, terterang yang penuh kumaha di si pabrik teh, bujeng ingatkan jaring ngimpi-ngimpi acan terterang, laras kita terterang teh. Kedah kumaha sarana, dasarnas ahli teh. Laras kan bapak mana teh biasa naon-naon pan miwarang teh kudu ka ahli na cenah. Upami miwarang sanes ka ahlina tunggu kalau sakadana kalau bukti rusak teh. Iya. Panjeun panginten di negara astina para ahli. Iya. Aya Joko Bodo, Mama Roren, saya tahu biwarang. Saya pun bapak mana tiasa ngabor, anu tiasa ngabor bapak Inul. Itu bulan, mat, bulan, cing, tulungan we mah tulungan. Sumuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku jisim abdi, kedah kumaha carana teu terang pisan leres ieu mah. Nggak nepi kaki teh jelema. Perdit saya teh, pokoknya mau jadi jelema beungan. Cacak di rumah sangsara nepi ka korek saya teh. Iya, iya mah lain moal polos moal. Aya, hayang sabaraha? Cepot, nomor rekening tuliskeun. Rekening listrik. Dikirimkan ke itu di aslinya. Hah? Si cepot kita pibung hari gitu. Hari ini nggak mau kerja Pak tuh. Ih, Jawa di mana? Hari ini anu gitu. Terterang lu. Wah, gambar. Aing boga imah realistik. Dibikin hiji. Sak asal kocorkeun. Tapi imanan di tengah laut. Nah, jangan kudu ngajawab dari teh jawab kita. Ieu pancuran talaga alun teh ayeuna geus menet. Kulantaran talaga nasaat kirah caina teh macam cing. Lamun kudu diruat ku dalam saha? Ini makanya jangan dalam bisa keluar. Tuh keterangan pisah di sini tipe singsieunan kayaknya suasana singsieunan kabeuna singsieunan
keluar ke sima tadinya emang bukan bandara jadi dia mungkin mana sah bunda mah Semar ulah iya mah setengah maksa ya kau lah dek dikosorkin eta silap saya talagaru apa bawa nah Hasim kuring anu menang kita tidak terang dek dika berapa aja matak cekain oke ulah nempok amok ngan matang ulah mancing teh da mau pati-pati paranormal kada nuduhkeun ka maneh lamun maneh teh nyaho jisim abdi teh terang naon ayo ya